aya doa atanapi zikir teu nu dikedahkeun pas nuju sasalaman. Jawabanana aya anu disunahkeun mah nalika urang sasalaman, aya zikir anu sunnah dibaca. Di antawisna tiasa maca alhamdulillah nalika sasalaman teh, atawa maca istighfar, atawa maca sholawat ka baginda Nabi. Sakumaha keterangan dina kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Imam An-Nawawi nyantumkeun sababaraha hadis tentang babacaan nalika urang sasalaman. Dawuhan baginda Nabi, idzal taqa al-muslimani, di mana-mana dua orang muslim papanggih, patasofaha, tuluy sasalaman dua orang muslim eta teh, wa hamidallah, bari muji ka Allah, alias sasalaman bari maca alhamdulillah. Wastaghfaro, bari duanana ogenan maca istighfar. Duanana anu sasalaman maca astaghfirullah. Ghafaro, pasti bakal ngahampura saha Allah azza wa jalla lahuma kana dosana ieu dua jalma anu sasalaman. Tatkala sasalamanana maca alhamdulillah tur maca astaghfirullah. Minimal atuh henteu duanana ogenan hiji alhamdulillah atawa astaghfirullah. Salajengna aya hadis dawuhan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min abdaini, tepati-pati aya dua hamba Allah, mutahabaini, anu saling mencintai duanana, fillahi karena Allah, fillahi di jalan Allah, yastaqbilu, madep saha ahaduhuma, salah sahijina ti ieu dua hamba Allah, sahibahu kabaladna ieu si ahad, fayusofihu, tuluy sasalaman ieu si ahad hu ka sahib, fayusolliyani, tuluy ieu dua hamba Allah anu saling mencintai ieu nalika sasalaman teh duanana maca sholawat ala nabi ka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa kecuali lam yatafarraqa, tepati-pati berpisah ieu dua hamba Allah nu saling mencintai anu sasalaman bari maca sholawat, hatta tufaro, sehingga dihampura heula ku Allah naon zunubuhuma, dosa-dosana ieu dua hamba Allah anu saling mencintai, ma tegesna dosa taqaddama nu geus ti heula ieu ma min hatina dzunub wa ma jeung dosa ta'akhara anu ti pandeuri ieu mah. Jadi disunahkeun oge pikeun dua jalmi anu sasalaman tatkala sasalamanana bari maca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atawa sholawat naon bae. Dosa-dosana bakal dihampura. Salajengna aya hadis sumberna ti Anas bin Malik. Saur Anas bin Malik, ma'akhoda tepati-pati nyepeng saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biadi rajulin kalawan tangan hiji lalaki, maksudna sasalaman nyepeng tangan teh, fafaroko, tuluy berpisah ieu Kanjeng Nabi ka si rajul, hatta qala, sehingga ngucap heula ieu Rasul, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasul tepati-pati nyepeng tangan seseorang bari bersalaman, kecuali di dinya Rasul bari sasalaman eta macakeun doa, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Intina bade zikir anu mana bae, bade sadayana dibaca mangga ari sasalamanana lami mah, maca alhamdulillah, maca istighfar, maca sholawat, oge maca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atawa Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mangga nu mana bae bade dibaca ogenan. Mesing teu maca ogenan teu naon, angger pahala musafahah, pahala sasalaman mah bakal meunang. Wallahu a'lam bishawab.